Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mitra kaum dangu dulur-dulur anu di lemur baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Urang tiasa patepang dangu deui dina carita dongeng Sunda. Hasil karangan Kang Rudiansah dina jejer carios nyaeta Lawon Bodas bagian anu kagenep. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang kawitan bae, sok ger. Jeung aneh kabeh ngadon hare-hare. Taya saurang oge anu nitah pikeun nguburkeun bangke ucing anu cikeneh kageleng ku mobilna mumu. Ukur mikiran naon anu geus karanapan ku manehna we sakabeh. Tanpa mikir deui naon engke kahareup anu bakal tumiba satutasna ngageleng ucing. Jeung deui hayang nepi ka Jakarta teh memang lumayan jauh, meakeun waktu anu cukup lila. 4 jaman deui anu kudu disorang teh. Kata mah darurat deui. Ukur nganalkeun mobil anu keur dipake wungkul sabab kaburu beakeun bensin, arek meuli puguh jauh ka pom. Alah, kumaha aya teh atuh ngadon mogok deui di tengah jalan teh. Kaburu beakeun bensin ya masih gahana teh. Cek mumu bari rumahu. Keun we atuh di belah kaler sugan aya imah warga, urang turun atuh yuk. Yeni nembrakeun bong bolongana, sugan wae kabeh sapu. Tetela kabeh pada satuju jerut. Kabeh tarurun tina mobil. Sarta kabeh terus lalempang mapai-mapai jalan anu mudun. Pinuh ku jujukutan siga lamping. Nyorang jalan anu nepungkeun ka pilemuran ngaliwatan kuburan jeung kebon cau. Teu lila kabeh meh tarpi kanu dituju. Ngambah ka pilemburan sarta imah warga kabeh parangung keneh harita teh. Jeung aneh waktu kadatangan mumu sapara kanca ka eta lemur pangeusina meh kabeh bet siga anu amek. Jeung teu narima aya jalma anyar pinangih asup ka eta pilemuran teh. Teu lalakina teu awewena, temong marelong bari bolotot kanu keur lalempang. Barudakna oge anu kabeneran keur arulin di buruan jolulumpatan. Kadang aya oge anu tuluy nyararempod tukangeun kolot-kolotna. Maralong bari siga aya anu dipikasieun. Malah mah sakalieu nanyakeun oge ka warga di mana ari imah pupuh lemur, kabeh ngadon gancang ngaleos ka jero imahna. Bari teu nemalan. Harita teh tuluy narutupkeun panto sarta kabeh oge teu kadenge deui ngomong-ngomong acan harita teh tetep we jararempe. Tagiwur campur jeung sedih sarta bingung kudu kumaha pilampaheun harita. Atuh harita teh ngadadak aya anu datang nyampeurkeun lalaki kolot make iket. Terus nanya. Syah hari Andika teh? Naon maksud? Buat kadon arah supaya lembur? Tuh tingali kabeh warga teu raresepkeun jeung sieuneun ku kadatangan aranjeun kabeh teh. Ceuk eta lalaki kolot kumisna kanel. Mumu gancang nembalan sakaligus ngawakilan anu sejen. Song ngasongkeun leungeunna. Nepangkeun nami abi mumu aki. Nu itu jenengan Yeni sareng Lisa katut Silpi. Tur hapunten bilih kadongkapan abdi sadaya. Kaya lemur teh ngajantenkeun warga sarieun sang bendu. Nanging sieun sareng bendu teh naon alatanana. Nah jisim abdi sadayana teh katinggalna jahat kitu aki. Ceuk mumu estu tatag dina nyaritana teh. Si Aki kadenge nembalan.
Hayu atuh. Ayeuna mah kabeh ngarilu heula ka imah Aki. Ngobrolna urang di imah Aki. Meh rine. Ceuk si Aki ngadon ngajakan kabeh pikeun ka imahna. Ukur silih teuteuk, Mumu jeung anu sajena terus nuturkeun ka si Aki anu miheulaan lempang muru ka imahna. Teu lila geus narepi deui. Geus kitu si Aki malik pok ngomong. Sebut wae ngaran Aki teh ka Jelema Ki Darma pupuhu di lembur. Kalayan sebut bae ieu ngaran leburna teh nyaeta Lemur Jati Pait kitu cah. Nyai. Ceuk si Aki bari nyebutkeun ngaranna, katut ngaran lembur dumuk matuhna. Oh mohon, Ki Darma jenengan teh nya sarta nami lembur na nyaeta Lemur Jati Pait. Sareng alhamdulillah atuh Aki geuningan pupuhu di ieu lemur. Janten abdi teu kedah sesah-sesah deui milarian pupuhu ieu lemur. Ceuk Mumu nerangkeun ka bunga hatena dumeh teu kudu hese-hese deui neangan imah pupuhu lemur. Ki Darma kadenge nyarita deui. Nya sok atuh ayeuna mah gura ararasik yeuh ka jero imah Aki. Ngarah pugu ngobrolna hayu. Ceuk Ki Darma nitah kabeh arasup ka jero imah. Mohon atuh mangga Aki. Walon Mumu geus kitu mah blus kabeh ararasup ka jero imahna Ki Darma. Gek dariuk dina amparan samak nurutan pribumi. Tur sanes kabeh araja di jero imah, Ki Darma kadenge nyarita deui. Hampura, lamun kaula tadi salah nyarita. Jeung alisan pangna ngewa sarta barudak nasion gitu. Sabab Arandika ka dieu bari mawa lelembut. Jeung ayeuna kaula arek nagu ka Arandika. Ye naha bener tadi di jalan sama menyorang ieu lembur anjeun kungsi ngagereng ucing hirung gitu tah. Cik kumaha? Bener eta wantu. Jeung kaula ge apa Arandika teh memang make mobil nalika nyorang ka ieu tempat. Ceuk Ki Darma jol nyahun. Mumu katut anu sajena kungsi ngageleng ucing hideung make mobil. Mohon laras pisan Aki. Abdi ngabujeng ka ieu ka dieu teh mange mobil. Tur sanes ngahaja di perjalanan kala ngageleng ucing hideung de Aki. Kitu tah Aki. Walon Mumu biwirna ngageleter. Terus ucing hideung anu tadi kagelengna teu dikuburkeun nya. Nah, hate sieun Arandika teh kitu. Balukarna ngageleng ucing hideung mah pan rata-rata jalma teh meh-mehan sok sial. Matak sakuduna ucing anu tadi kageleng ku Andika teh kudu buru-buru dikuburkeun heula sama meh ditinggalkeun teh. Ngarah aman pang-pang nama. Ceuk Ki Darma tandas. Aduh Mu, nambahan deui masalah teh mah yeuh. Ceuk kieu ni. Heueuh Mu, kumaha atuh ari geus kieu? Urang kabeh embung deui ngaranna Pancilaka. Lisa nyambungan ku caritaan. Keun baelah tenang heula ayeuna mah Yeni. Lisa, tong gempeur. Keun, Ki Darma sugan ngabantu ka urang. Sanes kitu Ki Darma. Ceuk Mumu bari ngareret ka Ki Darma, sugan we Ki Darma bisa ngabantu. Ki Darma gancang nyarita deui. Bisa wae ayeuna kaula ngabantu aranjeun kabeh. Ngan tetep we nyawa aranjeun can yakin bisa katulungan. Atawa moal ku kaula sabab Arandika geus katempelan ku warajit Gunung Lawu. Kula nyaho aranjeun oge tas kabur apa nanti hiji tempat anu sangat kalayan nebarkeun Rajapati kitu cah anu katingali ku kaula ayeuna mah. Mohon laras pisan Aki. Sadayana anu diteguh ku Aki nembe sadayana laras. Abdi ayeuna bade teras nyuhunkeun tulung bae ka Aki. Hoyong hirup tentrem deui Ki. Ceuk Mumu bari narik napas panjang. Angeunna asa ratug tutungulan. Jeung kabeh oge moal arapaleun yen Ki Darma teh justru sekeselerna Mbah Beron. Matak cantang tu Ki Darma teh naha benar bakal ngabantu atawa ngan ukur akon-akon wungkul. Jeung naon atuh alasan warga sabenerna bet Arantipati kanu anyar datang teh. Tembung Lisa
Juara wahriwih rek cerik pok nyarita ditujukeun ka Ki Darma. Rencangan abi tos seueur anu pupus Aki, caroke abi oge. Momo pun kitu deui anu sanes-sanesna pararupu saya anu mateni sareng ieu sadaya memang lepat abdi kaduhung tos ngajak rerencangan ameng ka hiji tempat anu aya pila anu namina eta pila Nisa kitu manawi Aki. Ceuk Lisa negrakeun rasa kaduhungna bet ngajakan ka babaturana liburan ka tempat anu justru nebarkeun hawa maut. Bari ngajak babaturana sagala rupa deui manehna teh. Ki Darma tembong ngusapan jangotna anu panjang. Jeung katarageus meh bodas kabeh sarua jeung kumisna pok ngawalon. Heug, tenang ayeuna mah Nyai. Keun Aki rek usaha sate ka pola. Bikeun ngabebaskeun aranjeun kabeh dina kutukan ilmu hideung ti Gunung Lawu teh. Buah leungeunna Mbah Berod sangkan aranjeun kabeh saralamat kitu tah Nyai. Ceuk Ki Darma sadia pikeun ngabantu. Aki terangka Mbah Berod kitu? Tanya Mumu sabab penasaran. Ki Darma harita ngawalon deui. Nya tangtu apal mah atuh. Sabab pikeun paranormal masa kabeh geus pada apal. Di Gunung Lawu saha anu ngageugeuhna nyaeta Mbah Berod si dukun sakti sarta loba numbalkeun jalma anu teu tuah teu dosa pikeun kapentingan diri sorangan kitu tah Nyai. Oh kitu. Nanging abdi bade tumaros deui ka Aki. Dupi rerencangan abdi dipila ayeuna aya keneh anu saralamet atanapi henteu Aki. Sarta naon hartosna nami pila Nisa teh nami nalungu sareng sae tapi kenyataan mah mungguh sangat kayana teh. Aya teror Rajapati sagala rupa Aki. Ceuk Mumu penasaran keneh hayang nyaho kasang tukangna kaayaan eta pila. Anu ngaranna pila na alus tapi sabalikna bet ngado nebarkeun Rajapati sakaligus nanyakeun kaayaan anu sejen naha aya anu masih hirup atawa kabeh memang geus Rajapati. Wah, kaula ayeuna rek ngajawab geunaan anu kahiji kitu tah. Ari sabab kaula teu wani pikeun ngajawab pananya anu kadua mah. Kaula puguh teu wani nyaritakeun anu leuwih jero ngeunaan eta pila. Tapi ari ditanya ngeunaan babaturan mah ku kaula rek langsung dijawab we. Yen babaturan Arandika sakabeh ayeuna area keneh jeung aman deui. Aya di hiji tempat diampihan ku saurang nini katelah nama Erot jeung lamun teu salah mah ceuk implengan kaula jumlah babaturan Andika anu masih hirup keneh teh nya aya 3 deui. Lamun teu salah kitu ngaranna teh anu kahiji nyaeta Maya, anu kaduana nyaeta Rendi jeung anu katiluna ngaranna teh Maman. Alhamdulillah salaki abdi masih keneh hirup deui. Lisa anu harita ngajawab bari paromanana ngadadak marahmai lantaran bungah ngadenge ngaran salakina masih keneh hirup. Pun kitu deui anu sajena. Mu lamun nya Rendi jeung Maman katut Maya hirup keneh nah bakal papanggih deui jeung urang sakabeh atawa moal? Tanya Silpi. Mohon Ki Darma rerencangan abdi anu tiluan ayeuna nah bakal tiasa kapenak deui kitu Aki sareng abdi sadaya. Ceuk Mumu bari neuteup. Ki Darma gancang ngajawab. Nya mudah-mudahan we atuh Nyai. Anu tiluan kabeh teh bisa papanggih deui jeung aranjeun sakabeh. Jeung ari ceuk pirasat Aki mah dina hiji waktu kabeh bakal papanggih deui. Jeung omat euy kabeh ulah leutik teh aranjeun kabeh pasti bakal salamat. Oh, nuhun pisan atuh Aki. Pami kitu mah sateu acan oge abdi ngahaturkeun nuhun pisan ka Aki teh. Margi Aki atos kersa ngabantos ka abdi opatan. Namung abdi masih keneh rada bingung ya teh Aki. Perkawis tempat kange abdi sadaya pikeun mondok kewengi sareng istirahat kitu. Kitu ge sateu acana abdi sadaya masihan warta ka Aki. Wargi abdi anu di lembur kitu
hoyong masihan kabar kitu tah Aki pikeun lapor ka pihak berwajib sangkan ngintun tim SAR pikeun nyandak layon-layon rencangan abdi anu masih keneh tinggalin di eta pila nya pila nisa teh Aki sarta milarian layon anu sanesna sina dipaluruh kitu tah Aki. Cek Mumu, heueuh. Teu kudu salempang nyai. Ngeunaan tempat mah aya imah Aki anu kosong. Nama tu urang jajabkeun ku Aki ka imah Aki geunaheun geura. Cicing bari nuan anu rek ngabantu, tapi kumaha? Geus ngarasa cukup ngobrolna ieu teh atawa masih aya keneh ngobrolkeuneun? Temal Ki Darma. Alhamdulillah tos sekap Aki nuhun pisan kana pangangkeunna geuningan Aki teh jalmi bageut tos kersa ngabantu. Cek Mumu harita bungah manehna sarta gancang nyarita. Ki Darma terus ngajakan Mumu katut anu sejena muruk ka imah anu cenah kosong bari pangheulana lempang harita teh sarta dituturkeun ku opatan rada paanggang. Awas Pi, aya sayang engang bisi kadupak eta. Ceuk ieu ni ka Silpi anu harita lempang pang tukang ngaduaan. Nuduhkeun ka sayang engang sisieun jalan. Ngagantung deukeut tatangkalan. Silpi gancang nempalan. Nya apal urang oge yen. Ya sayang engang tuh kumaha? Nah rek dibijekeun bae engangna moal. Sugan bae atuh nyareureud. Tah engang teh kanu gareulis kieu mah. Tebal Silpi bari ngahehe. Ieu ni gancang nyarita teuing. Ih, bong teuing. Engke we urang mah diseureudna ku salaki urang, lamun panggih meureun ngeunah. Heuh ngeunah-ngeunah atuh diseureudna ku lalaki mah. Bari sarua manehna oge ngahehe. Pok deui Silpi nempas harita teh. Aku geus kawin. Meuni dibayang-bayang ngeunahna bae. Tong agul ngewa. Duanana harita ngadon garuguyonan. Matakna gerak kawin atuh Pi. Ngarah apal ngeunahna diseureud lalaki teh kumaha rasana? Beheung bakal bareureum geura. Pi hampura. Urang bieu ngaheureuyan katerlaluan aduh. Ceuk ieu ni ngadadak reuas dume heureuyna asa geus kalalanjuan. Tembal deui ayeuna ku Silpi. Keun we tenang atuh yen. Urang ge da teu nanaon. Yuk bisi tinggalin nya atuh Pi. Saterusna Silpi jeung Yeni laleumpang rada gancang pikeun nyusul anu leumpangna geus rada jauh. Jeung lumayan, jalan anu disorang teh lumayan rada jauh oge, ngaliwatan kebon karet rada lega, sarta tatangkalana anu rajeg tur karolot teh. Jeung tetela imahna Ki Darma anu kosong teh mungguh anggang ti pilemuran. Puriding, punduk Mumu jeung Yeni katut Lisa sarta Silpi pating puriding. Keung asa loba anu ngawaskeun ti lebah kuburan. Dupi Aki teh asli urang dieu sanes Ki. Atanapi warga enggalan. Aki teh. Lisa leukeun harita teh nanya kitu ka Ki Darma. Saacana kabeh narepi ka imah anu ditujuna. Ku Ki Darma gancang dijawab, "Woh, Aki mah puguh asli urang dieu. Tempatna tuh kaula mah di dieu kitu ti orok keneh kitu. Naon kitu? Aya anu aneh?" Aya anu aneh di ieu tempat. Ki Darma malik nanya. Oh, kitu nya Aki nya teu nanaon atuh Ki. Teu aya anu aneh, mung hoyong naros be. Ka Aki. Tembal Lisa bari hatena ngadadak teu paruguh rasa melang ka Rendi anu dipikam melangna. Ngalangkang wae dina teutepanana. Sedengkeun Rendi anu keur dipikam melang mah ku Lisa harita teh keur ngobrol tiluan di tengah imah. Kituna teh kabeh sangeus careng katahar. Rek kapana cenah tadi maero teh Ren? Ceuk Maman tumanya ka Rendi. Rendi gancang ngajawab. Rek ngubaran anu gering cenah Man. Aya warga anu kasurupan. Jawab Rendi anu memang tadi ngadenge ceuk Maya Maerot aya perlu. Ari urang balik teh iraha atuh Ren? Isukan bae kitu atawa monok heula di dieu sapeuting.
nungguan Maerot mulang sarta ngadul lawan bodas jeung ngancurkeun ieu patung teh. Ceuk Maya harita. Randy gancang nembalan. Nya Mai, tong rurusuhan atuh kalem we isukan urang baralik tiluan. Sangeus urusan ieu rengse. Tembak Randy. Renghap Maya ngarenghap. Pok nyarita deui. Asa sesebelakan bae hate teh ieu teh. Kuring mah Ren, teuing kunaon puguhna ge ieu teh. Jaba inget bae ka Dodi anu geus eueuh. Sedih rasku nasib urang sakabeh bet ngarandapan sial saperti kieu. Jeung kumaha ayeuna kaayaan Abdul jeung anu sajena saralamet kitu baralik ka lemburna teh atawa kumaha. Nyaan berat teuing ieu masalah teh Ren. Ceuk Maya deui bari rumahu ras mikiran masalah anu sakitu beratna jeung teu diduga dianggalna. Kolebat harita jirib Dodi terus nembongan ka Maya. Kari-kari ayeuna Maerot eueuh di imahna. Bari mawa patung katut lawan bodas duka teuing arek dibawa ka mana. Anu jelas tiluanana oge moal arapaleun ka mana Maerot sabenerna. Kocapkeun di tempat sejen di hiji imah panggung leutik kadenge aya 2 sorak jalma keur ngobrol duaan. Lalaki kolot jeung awewe kolot. Awewe kolot kadenge anu harita keur cumarita. Ari Kang Berot teh benar. Jeung yakin kitu lamun di antara anu tiluan si Maya anu bisa nguntungkeun oge ngabahayakeun pikeun jiwa urang. Naon alesanana pangna Kang Berot boga pamikiran anu saperti kitu? Ceuk eta awewe kolot anu si mana horeng geuningan eta teh Maerot anu tega ngalejokeun tilu jalma anu keur caricing di imahna. Anu dianggapna memang aman. Mbah Berot kadenge nembalan bari neuteup antep ka Maerot pamajikanana. Tangtu kuring yakin atuh. Yo. Pan kuring teh boga pirasat anu kuat. Yen jelema anu ngaranna Maya teh kudu gancang bisa dikawasa jiwana ku urang. Lamun teu pihak urang bakal cilaka we. Perdukunan Gunung Lawu bakal hancur tak kumanehanana. Tapi manehnya tong salempang sababek kuring yakin si Maya bakal beunang di kawasa jiwana ku urang. Di asupan jin jahat anu pangjahat-jahatnya pokona mah ceuk sifat manusia di alam dunya anu salilana bakal lapar wae ku daging jelema. Kitu tah ku kituna eta lawan bodas teh jeung patung ayeuna asok gancang kadiekeun urang duruk engke beuting nalika dipake ritual bangsa ngamat para dedemit. Ceuk Mbah Berot menta sangkan Maerot gancang masrahkeun lawan bodasna pikeun terus digunakeun ritual engke peuting. Nya heueuh atuh Akang Berot. Pek we kaynya Akang. Kumaha carana sangkan Akang bisa buru-buru ngawasa jiwana si Maya gagancangan. Jeung anu duaan deui mah si Randy katut si Mama sakedeung denge bakal aja dihakan ku si Maya babaturanna sorangan. Ceuk Maerot bari ngeh keiseri anu huntuna teu pernah lesot dina sisig atawa sepaheun. Jeung kitu kaayaan di eta imah panggung leutik teh anu pernahna aya di puncak Gunung Lawu. Tempat dumuk matuna Mbah Berot jalma iblis telenges kasasama anu tetela. Maerot oge sarua boga niat jahat kanu tiluan teh. Teu aneh kitu teh mah. Da geuning salaki pamajikan antara Mbah Berot katut Maerot teh. Sarta urang tunda heula kaayaan Maerot katut Mbah Berot ayeuna. Ayeuna urang caturkeun deui Mbah Edo di imahna harita teh. Dirina karek rengse ngalakonan puasa mati geni 3 poe 3 peuting. Niat pikeun neangan wangsit atawa cara pikeun nying hareupan Mbah Berot. Mbah Edo keur anteng diuk dina amparan samak rahuh Mbah Edo rumahu tuluy ngomong sorangan. Duh, walang siang. Barudak teh anu arulin kapila eta meh tupur tinggal 7 deui.
bari paburencai deui di beda-beda tempat. Sarta kabeh bakal pada nyorang bahaya peuting teh. Khususna pagawean ti si Berod kudu gancang-gancang ieu mah digagalkeun kudu ieu aing. Santet lawan bodas bener-bener ngabahayakeun pikeun jalma loba. Aduh, kumaha ieu. Sarta kekejaman si Berod oge, si Berod oge kudu gancang-gancang digagalkeun nya mah ku aing. Ceuk Bah Edo bari ragamang leungeunna kana perak keris anu dipesat tina warangkana. Meunang ilapat ngan iwalti ku keris macan lodaya Mbah Berod bisa diimbanganana. Sedengkeun Mbah Berod di imahna kadenge deui keur cumarita. Kumaha nyai? Si Darma teh geus dikontak batina ku nyai. Sarta tanyakeun opat mojang anu hasil kabur ti wangkon urang teh beunang diperdaya ku manehna atawa kumaha? Ceuk Mbah Berod bari neuteup antep ka Maerot. Maerot kadenge ngawalon, "Atos atuh Kang. Saun anu yo istirahat di bumi kosong eta opat mojang teh. Sarta can di kumaha? Margi ka bujang curiga cenah pami Ki Darma langsung ngakukeun tindakan." Kitu tah Kang Berod. Ceuk Maerot anu tetela can waka mulang deui ka imahna. Ngadon cicing di imah Mbah Berod salakina pikeun terus maturan ritual ngambat para dedemin ke peuting. Mbah Berod arita nyarita deui. "Heuh nya, ade pisan atuh ari kitu mah nyai. Jeung kapake pagawean si Darma teh tak ku akang. Sakodong deui wan Cipeuting ieu geura siapkeun sagalana kasup diri ku anjeun." "Mohon mangga Kang Berod. Sasajeuna mah atuh siap dina nyiru kacut cai kembal 7 rupa dina gentong sarta parukuyan anu atos disiapkeun oge abdi tos siap tanaga sapinuhna pikeun ngabantos Akang Berod di dieu." Dua iblis harita seuri di jero imah. Mbah Berod nyebutna teh nyai deui sakapeung ka Maerot teh. Atuh kitu deui Maerot kadang akang kadang manehna. Waktu terus lumaku wan Cipeuting kiwari geus sumanding. Di imahna Mbah Berod geus meulem menyan harita teh haseupna mulak kandel kaluhur. Seungit nyamuang kaluareun imah dipirig ku sora koreak katut buek sarta ajag-ajag leuweung ti kajauhan. Belekbek cai leuwih harita ngadadak mota. Lir anu ngakolak ngaluarkeun haseup ipis sarta ngandelan angin ngadadak ngakelebuk tarik pisan. Teu lila kadenge aya sora anu aneh tina jero eta leuwih. Sora dedemit mimiti kaluar nembongkeun diri. Pucung hual tina cai leuwih aya anu mucung hual siga sirah jelema turbukna ruig tapi carang beungeutna kalapis ku kulumut anu ngapuciai siga orok anu karek borojol tina jero kandungan. Beungeutna rata eueuh panonan eueuh irungan ngan ukur bibirna we wungkul anu reweh teh. Huntuna paranjang jeung sarareukeut bari mencos kawas huntu ieu. Kalacat eta makhluk anu gedena ised leuwih gede ti orok tuluy ngalacat naek ka bibir leuwih. Sukuna nincak lemah bari teu eureun-eureun manehna seserengehan ngaluarkeun sora anu mata kukurayeun pikeun jalma biasa anu ngadenge nama. Kulit dina awak sakujurna beureum kabeh kalapis ku getih kental tur ngapuciai. Kalacat deui naek kana kulodog imahna Mbah Berod. Ayeuna mah gaik-gaik eta makhluk teh kadenge disada gagaikan reket. Mbah Berod kadenge ngareket bari muka dituturkeun ku eta makhluk asup ka jero imahna. Tur sangeus aya di jero imah gaik-gaik weh eta makhluk teh
terus ngaluarkeun deui sora gagaikan awakna hararampang kawas monyet. Tur sok sanajan eueuh panonan oge, tapi eta makhluk teh memang bisa ningali kayan jelas mencrong seukeut harita muncrang seukeut ka Mbah Berod jeung ka Maerot anu langsung acong-acongan nyembah ka eta makhluk. Satu tasna tadi ngarapal jang jawokan Mbah Berod jeung Nini Erot teh. Wilujeng sumping Raden ulung-ulung wagea. Sakedap deui salira baris mendak sayang anyar mangrupi hiji raga manusia pinili tempat pikeun Raden kumalendang di ieu alam dunya langkung lami deui kicu ca oke tumbal-tumbal masih keneh seueur Raden ceuk Mbah Berod bari ajrih ka eta makhluk jeung nyebutna teh Raden dumeh ka anak raja Genderuwo anu ngageugeuh leuwih deukeuteun imahna ngan harita teh hanya kal waktosna ka Bujang Seep. Heuleuh. Mitra lawan bodas bagian kagenap urang cageun heula nya. Insyaallah enjing urang lajengkeun deui dina bagian anu katujuhna. Sakitu nu kapihatur ti Mang Ridwan, hapunten tina sagala rupi kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cage.